Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji sinareng syukur urang sami-sami rawuh panjatkeun ka Allah nu Rabbul Ghafur kumargi mantena tos maparin mang pirang-pirang kasayan, mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana dugikeun ka deunget ayeuna. Mugia ihwatu iman dulur-dulur urang sadayana nu nuju teu damang dipaparin enggal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rekan-rekan sadayana kantos pangintenan ilahar atanapi sering urang ngadangu paribasa atanapi kalimat eusina teh harga mah moal ngabobodo gitu atanapi harga mah moal ngabohongan gitu. Kantos ngadangu kalimat kitu teh Bu Pak, harga mah moal ngabobodo, harga mah moal ngabohongan. Maksudna naon kinten-kinten Bu Pak eta teh kalimat eta teh gitu. Harga mah moal ngabobodo, moal ngabohongan. Kinten-kinten maksudna naon Bu? Kumaha Pak? Kualitas. Berarti nuduhkeun kualitas. Semakin harga naik, semakin harga melambung tinggi, semakin hargana awis hiji barang, berarti nuduhkeun kualitasna oge benten ti anu sanes gitu. Wani ngadu matak produsen wantun matok ieu barang teh hargana awis pisan kumargi wantun ngadu kualitasna gitu. Sapertos lah pami misalkeun teh HP samodel iPhone, Samsung, nukar itu pan masih keneh bertahan hargana teh mang juta-juta, malih mah pami teu lepat sim kuring henteu tara handapeun 10 juta pasti 10 juta ka luhur gitu. Padahal barijeung zaman ayeuna teh seueur produsen HP atanapi merek-merek HP anu wantun ngical dengan harga murah gitu, aya nu 2 juta, aya nu 4 juta. Tapi iPhone sareng Samsung sareng nu sanesna nah bet wantun masih kene matok harga sakitu gitu. Kumargi nu nembe harga mah moal ngabobodo. Naon bentena Bu? Kaos samodel naon merekna teh Uniqlo, Reconsina, nukar itu eta teh hargana awis-awis dugikeun ka hiji kaos wae aya nu hargana jutaan gitu. Naon bentena sareng kaos partai anu dibagikeun gratis kinten-kinten naon bentena kaos-kaos keneh. Tah kumargi urang mah tos terbentuk dina emutan urang teh harga mah moal ngabobodo. Cingcirining berarti harga langkung awis berbanding lurus jeung kualitas gitu. Kualitasna wani ngadu berarti pami kualitasna wani ngadu si produsen teh anu ngadamel barang teh henteu heureuyan ngadamel barang eta serius dugikeun ka aya QC na aya quality controlna gitu. Pami misalkan pami acuk aya bola we aya non aya benang anu ngarumbay, pami produsenna serius mah acuk nu kitu wae henteu layak
dipasarkeun gitu pamisaka terang simkuringnya gitu janten istilah harga mah moal ngabobodo moal ngabohong itu teh nuduhkeun kualitasna oge cing cirining sanes jore-jore kualitasna oge sae wani ngadu sareng nu sanes gitu tak ilaharna urang manusapan kecenderunganna hoyong ngengengkeun anu kualitasna terbaik ibu bapak pami misalkan gaduh artos kabedag meser kaos anu hargana jutaan kinten-kinten bakal meser kaos nu jutaan moal hargana kabedag ieu mah bu ibu beunghar pisan gitu bu atanapi kabedag meser HP iPhone lah gitu ngaluarkeun harga 12 juta teh ngan saukur teu satai kuku harga na urang gitu da saur simkuring mah tiap jalmi pasti hoyong ngengengkeun barang anu kualitasna terbaik urang kan alim ngengengkeun beas anu kualitasna awon gitu tangtos urang hoyong beas anu kualitasna terbaik kumargi artosna teka bedag maka anu sabanding we jeung waragad gitu sakali deui paribahasa harga teu ngabobodo moal ngabohongan teh kumargi berbanding lurus jeung kualitas anu terbaik oge gitu. Nah, Rasul hiji waktos ngadawuh dina hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nu katampi ti Abu Hurairah. Janten saur Rasul hiji waktos ala inna sil'atallahi goliyatun sing emut saestuna barang dagangan Allah teh goliyatun awis. Emang Allah ngajualan naon sih ka urang rugikeun ka barang dagangan teh goliyatun awis saterasna ala inna sil'atallahi al jannatu sing emut saestuna barang dagangan Allah teh al jannatu sawarga saur Rasul ngalangkungan ieu netelakeun yen sawarga teh hargana goliyatun hargana mahal hargana awis pami Allah ngalangkungan Rasulna nguningakeun yen sawarga Allah teh mahal sawarga Allah teh awis kinten-kinten netelakeun naon Bu Pak yen Allah teh bade ngahehese urang gitu ngameh umat Islam teh hese asup ka sawarga anu pikeun ka sawarga teh disebutkeun mahal atanapi kumaha kanggo naon Rasul netelakeun yen sawarga Allah teh mahal kanggo naon cik Bu Pak kumaha Pak gitu ulah lepat milih pami nganggo konsep anu tadi nu kurang diobrolkeun nu didiskusikeun sakali deui harga teh moal ngabobodo moal ngabohongan berarti harga langkung awis harga mahal berbanding lurus sareng kualitas sakaemut simkuring mah nah Rasul netelakeun sawarga teh hargana awis kanggo nu nembe nuduhkeun kualitas sawarga teh sanes kualitas bobodoan kumargi harga sawarga teh mahal tina konsep anu nembe harga langkung awis berarti kualitas
gitu. Berarti Rasul nguningakeun sawarga mahal teh kanggo ngisyaratkeun ka urang yen sawarga teh kualitasna wantun ngadu sareng kanikmatan anu tos katampi ku urang di alam dunia. Yen sawarga teh serius didamel ku Allahna sareng kanikmatan-kanikmatan di lebetna netelakeun eta saur sim kuring mah sanes kanggo maksad ngahehese urang supados hese lebet sawarga, tapi netelakeun sawarga teh saking ku berhargana, saking ku berkualitasna, saking ku Allah serius ngadamel sawarga kanggo naon, kanggo kepuasan, kanggo kenyamanan konsumen gitu. Tah urang hoyong lebet sawarga teu Bu Pak. Cung saha jalmina anu hoyong lebet naraka? Alim abdi oge. Berarti sadayana hoyong lebet sawarga. Sakali deui pami numutkeun ieu bade cios ka sawarga. Naha kumargi sawarga teh goliatun mahal Bu. Nah sakali deui naha bet diuningakeun sawarga teh mahal. Kanggo nuduhkeun, kanggo ngisyaratkeun kualitas sawarga teh sanes kualitas bobohongan. Serius Allah ngadamel sawarga sareng kanikmatanana. Sareng pami nganggo konsep anu kadua, barang beuki langka itu bakal beuki awis gitu. Ari konsumen seueur nu ngabutuhkeun barang eta, ari barangna langka eta pami dina ilmu ekonomi disebatna teh supply and demand gitu. Barang beuki langka, konsumen seueur, pasti hargana awis pisan. Netelakeun berarti nu kahiji kualitas sawarga teh wantun ngadu, Allah ngadamel sawarga teh teu heureuyeuyan, sareng sawarga mah mung aya hiji-hijina, teu aya duana. Berarti awisna teh awis pisan gitu. Tah kanggo nyorang sawarga nu awis eta urang bade meserna ku naon ka Allah gitu Bu. Nah kaci urang meser sawarga Allah nu mahal teh ku artos anu triliunan. Ka Allah teh engke di akhirat nyandak artos triliunan, ya Allah abdi ieu bade meser sawarga salira, pamit tiasa meser sawarga salira mah wias we ngontrak tiasa teu kitu ditampi moal ma agena anni malia. Nalika di akhirat kanggo nyorang kabagjaan, nganggo nyorang sawarga, harta moal bisa nyukupan urang, harta moal bisa meser sawarga eta. Atanapi meserna ku jabatan, pedah jabatan urang luhur di alam dunia, presiden sa alam dunia, misalkan teh ya Allah abdi meser sawarga ku jabatan abdi, tiasa henteu. Halakaani sultaniyah, nalika di akhirat jabatan mah halaka hartosna binasa tumpur teu aya nanaonan. Matak naon atuh nu tiasa dianggo ku urang anu bervalue dipikarido ku Allah, dugikeun ka urang teh tiasa meser sawarga Allah anu awis. Kinten-kinten kunaon Bu Pak? Kinten-kinten kunaon Bu Pak? Kanggo meser sawarga ti Allah, sawarga Allah anu awis, meserna kunaon? Kunaon barudak? Kunaon sok dipikarido ku Allah? Ku kataatan, ku engke kabahas ku urang dina surat Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Intina mah ku amal soleh. Sok sanaos engke aya perdebatan iman hungkul oge cukup teu kanggo ngalebetkeun hiji jalma ka sawarga, aya obrolanna panjang. Mung anu pasti mah ku amal soleh tan wande tiasa ngalebetkeun hiji jalma ka
sawarga gitu. Mung cing emot sawarga teh tadi berkualitas pisan, kanggo nyorang kanggo meser anu berkualitas maka kedah maparin anu berkualitas oge kanggo meser sawarga anu berkualitas kedah ngagaduhan amal anu value berkualitas cukup teu meser sawarga ku salat urang anu jauh tina kahusuan sesering nama henteu husu anu gagancangan anu teu ditadaburan tiap bacaana tiap gerakana tiasa teu meser sawarga Allah nu awis eta tiasa teu meser sawarga Allah ku infak sodakoh urang anu ngan saayana milih pecahan artos pangalitna di antara artos urang anu dina saku warnana aya nu beureum aya nu biru aya nu beureum deui aya nu biru deui beureum deui beureumna teh beureum deui sing netelakeun beureumna seueur ari pas infak sodakoh ka masjid milihna nu kencring misalkan teh milihna nu 2000 misalkan teh tiasa teu ku amal nu kitu ngalebetkeun urang atanapi meser sawarga Allah anu awis sakali deui sawarga Allah diuningakeun awis teh saking ku berkualitasna berarti kanggo nyorang sawarga anu berkualitas eta amal urang oge kedah di kualitasan gitu maka para sahabat sadar ieu yen sawarga Allah teh awis komode innallaha ashtaro minal mu'minina naon cenah ayat ka dituna teh innallaha ashtaro minal mu'minina barudak aya hafid Quran anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata pamihoyong sawarga anu awis saur Allah saestuna Allah meser jiwa sareng harta jalmi mukmin kanggo meser sawarga anu awis matakan amal ibadah urang dikualitasan kumaha carana dijiwaan infak sodakoh urang ge dijiwaan lebetkeun ruh ibadahna dengan saukur salat teh gerakan jeung bacaan hungkul dengan saukur infak sodakoh teh ngobrolkeun nominal hungkul tapi dieusiana ku kasombongan kuria gitu ku tafakhur sareng sagala rupana haji urang di ruhan ku kaikhlasan leres-leres karena Allah sanes ngan saukur hayang katanggar ku manusia sanes ngan saukur hayang disebut pahaji sanes ngan saukur gitu. Para sahabat sadar ieu Bu matakan para sahabat salatna dikualitasan dugikeun ka salatna khusyuk pisan dugikeun ka rukuna lami pisan saking kulamina kantos aya manuk euteup dina tonggong sahabat anu nuju ruku disangkana benteng ku sabab cicing saking kulamina atuh Rasul ku anjeun dina sarokaatna teh panan maca Al-Baqarah An-Nisa Ali Imran urang kantos teu sa rakaat sababaraha surat ngaosna kantos Anas Al-Falaq Al-Ikhlas atawa Al-Baqarah sareng Ali Imran oge ayat hijina we hungkul Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim gitu pangintenan ta Rasul mah teu parat gitu kumargi terang al jannatu teh golia infak sodakohna para sahabat punten Bu infak sodakohna para sahabat kaudag teu kurang Utsman bin Affan sakali infak sodakoh dina hiji riwayat ngainfakeun 300 ekor unta harga saunta sabaraha saonta ayeuna mun harga onta minimal 50 juta kalikeun 300 sabaraha miliar tah sakali infak Umar bin Khattab setengah hartana teh kisaran 40.000 dinar emas
Sadinar emasna tiasa meser, ayeuna mah tiasa meser domba kualitas terbaik. Berarti sakali infak Bu Pak 40.000 domba. Komodi Abdurrahman bin Auf teu kacaritakeun sabaraha juta dinar emas anu tos diinfakeun. Abu Bakar pas di Mekah kanggo ngamerdekakeun saha Bilal bin Robah teh mayar 8 ukiyah emas ka Umayyah bin Khalaf. Saukiyah emas teh kisaran saukiyah emas teh kisaran 4 dinar, berarti 8 kali 4 30 genep. Kanggo ngabebaskeun Bilal bin Robah kudu mayar seharga 30 genep ekor domba kualitas sae sakali infak. Jika udah teu infakna para sahabat kurang jujur-jujuran weh teu udah gitu. Nah habat dugikeun ka para sahabat jor-joran kitu kumargi sadar kanggo nyorang ridho Allah ke di akhirat, kanggo nyorang sawarga Allah goliyatun awis. Eta oge para sahabat nu jor-joran kitu masih keneh mempertanyakan ari abdi pantes teu nya lebet sawarga Allah. Sahabat wae anu jor-joran sapertos kitu masih keneh mempertanyakan ari abdi pantes tos tiasa tos berkualitas teu amal abdi kanggo nyorang surga Allah anu berkualitas. Ari urang punten ku amal urang anu salatna kieu, infak sedekahna kitu, sareng sagala rupa amal punten jajauhan ti sahabat. Urang pede pisan urang asup sawarga Firdaus. Meureunnan ceuk Allah teh hal anta majnun. Atawa ciga urang gaduh artos 1 juta tapi hoyong meser mobil Ferrari, cek batur kumaha tong sok ngalamun gitu, tong sok ngahayal gitu. Meureun siga kitu sawarga Allah teh berkualitas pisan, ari urang kanggo meser sawarga Allah nu berkualitas teu dikualitasan amal urang. Cek Allah teh meureunnan afala taqilun. Nah sia rarejreg kitu pangintenna. Tong loba teuing ngalamun kitu. Ieu mah muhasabah kanggo diri pribadi sim kuring nya geuningan seueur kirang napisan gitu kanggo nyorang sawarga pas ngaos hadis ieu asa kena mental pisan gitu yen salila ieu amal urang teh geuningan tidak berkualitas pisan tapi entos pede ngasupkeun urang ka sawarga gitu. Dugikeun ka para sahabat mah henteu ngan saukur jiwa nah henteu ngan saukur hartana. Para sahabat kantos Bu Pak ngiring perang sareng Rasul. Perang nate disebat Daturiko. Perangna ka Najd. Najd teh minimal jarak ti Madinah teh minimal 100 km. Kumargi kendaraan harita umat Islam teh negara Islam teh can stabil secara ekonomi, maka akomodasi kanggo perang oge kirang pisan. Dugikeun ka kangge nyorang jarak 100 km ngan saukur saur Abu Musa al-Asy'ari wa nahnu sittatu nafarin wa ma'ahu ba'irun na takibuhu. Kami kanggo akomodasi perang saonta teh digilir naikna sakali ewang ku 6 urang. Cing cirining berarti para sahabat seseueur nama mapah gitu. Jalan kaki bayangkeun mapah 100 km Bu. Pami 100 km. Wantun ibu mapah, ibu bapak wantun teu urang mapah ti dieu ka Pangandaran. Mapah tong nganggo beus, beut nganggo beus wae capek na minta ampun, kesel di jalana, aduh hayang geura dugi we, ieu mah mapah 100 km. Dugikeun ka saur Abu Musa al-Asy'ari kumaha?
saking ku seringna sahabat mapah nage medana terjal anu medana teh pinuh ku batu anu sarareukeut fana kibat aqdamuna wana kibat kodamaya sampean abdi sareng para sahabat nu sanes lalecet tatu lecetna sareng tatuna tong dibayangkeun siga ngan saukur perpecahan antar suku ngan saukur rorombeheun Bu. Tapi saur Abu Musa al-Asy'ari naon wasaqatat adfari dugikeun ka saking ku jauh perjalanan kedah mapah kuku kaki abdi caroplokan kuku sampeana teh. Tapi hal eta ngahalangan para sahabat tina membersamai Rasul ka medan perang teu henteu. Sugan para sahabat ku sabab mapah karek ge 5 km terus sampeana lecet. Rasul, abdi mah balik deui geuningan ripuh ngiring perang sareng salira mah. Teu aya sahabat anu kitu hiji-hiji oge teu aya gitu. Teras we nyarengan Rasul. Dugikeun ka supados tatu di sampeana luka di sampeana teh teu ngahalangan aranjeuna kanggo membersamai Rasul ka medan perang. Melaan sampeana teh dibuleun ku kain anu kasar ngameh teu ngahalangan aranjeuna kanyerina membersamai Rasul ka medan perang. Dugikeun ka sakituna tah saur Abu Musa al-Asy'ari kulantaran eta perang ieu dinamian Ghazwatu Dzatir Riqa gitu. Maka eta mah gambaran kanggo urang khususon sim kuring pribadi kesadaran sahabat kanggo nyorang sawarga anu mahal anu awis anu berkualitas teh ku cara jor-joran di kualitasan amalna. Ari urang gaduh kasempetan teu kanggo nyorang sawarga Allah anu mahal ieu. Amal anu berkualitas urang naon kinten-kinten Bu Pak? Barudak sadayana. Aya teu amal anu tiasa ngalebatkeun urang ka sawarga? Kanggo muhasabah diri urang ayeuna. Satacan urang neraskeun surat Al-Asr. Naon Pak kinten-kinten? Eta panan sahabat teh lebet sawarga teh henteu ku infak sedekah sadayana dah henteu beunghar sadayana. Aya modal sahabat tiasa meser sawarga Allah anu awis teh naon nu nembe salatna di kualitasan. Bilal bin Rabah kadangu sora tarumpahna sora sendalna tos di sawarga kumargi naon saur Rasul. Kumargi Bilal bin Rabah ngarajinkeun salat syukrul wudu saatos wudu salat 2 rakaat. Ku Rasul dipuji amal eta nungan ukur 2 rakaat dilaksanakeun sabada wudu tiasa meser sawarga Allah anu awis. Teras aya sahabat anu ku Rasul disebutkeun 3 kali dina hadisna yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannati. Ayeuna sakedap deui pakal pucung hul jalmi lalaki anu bakal jadi pangeusih sawarga. Teu lami ti eta pucung hul hiji lalaki hiji sahabat anu rambutna masih keneh baseuh ku cai wudu panangan kencana nyenyepengan sendal. Teras enjingna Rasul nyebatkeun deui kitu yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah sakedap deui bakal pucung hul hiji jalmi anu bakal kalebet penghuni sawarga. Jalmi eta deui nu sumpingna teh dugikeun ka 3 kali. Abdullah bin Amr bin Al-As panasaran jalmi eta gaduh amal naon sih dugikeun ka ku Rasul 3 kali berturut-turut disebatkeun ahli sawarga. Abdullah bin Amr teh nuturkeun weh ka bumi na hoyong terang cik gaduh amal istimewa teu anu teu dipikanyaho ku kuring cek Abdullah bin Amr teh. Dugikeun ka Abdullah bin Amr mondok di bumi jalmi eta nyiar-nyiar alesan majarkeun teh
tiasa teu abdi mondok di bumi salira kumargi abdi nuju pasea jeung pun bapa abdi teh aya panglompatan deui di Widian we ku jalmi eta teh ku sahabat eta teh mondok salami tilu dinten Abdullah bin Amr mondok di bumi jalmi eta ditinggali wengi natara tahajud saum sunat natara ngalaksanakeun sunat-sunat nu sanes tara Abdullah bin Amr teh kerung ari amal istimewa jelma ieu naon dugikeun ka ku Rasul sabanyak 3 kali disebutkeun manehna teh ahli sawarga didinya Abdullah bin Amr menyerah tos we balaka bebeja we ka jalmi eta ka sahabat eta salaras nasim kuring teh henteu pasea sareng pun bapa mung wungkul hoyong terang ari salira teh gaduh amal istimewa naon ku sabab tos 3 kali Rasul nyebatkeun salira teh kalebet ahli sawarga sahabat anu dijanjikeun dimasukkeun kategori ahli sawarga oge kerung pas Abdullah bin Amr nyarios kitu nyarios ka Abdullah bin Amr teh sakumaha kasaksian ku salira we abdi mah amalna sakitu-kituna tahajud tara saum sunat tara sunat-sunat nu sanes oge tara atuh Abdullah bin Amr teh nyantos atuh ai kitu mah abdi bade uwih pas tos sababaraha lengkah mangkat Abdullah bin Amr teh digeroan ku sahabat nu tadi teh yi ka dieu heula sim kuring memang teu gaduh amal istimewa tahajud tara saum sunat tara sareng nu sanesna tapi abdi mah ngusahakeun tiap dinten tiap menitna tiap detikna ngicalkeun rasa hasud tina diri abdi saur sahabat eta teh maka Abdullah bin Amr didinya takjub salira tos dugi kana makom kana level anu mana kami wae hese nyorangna cing cirining hese ngaleungitkeun hasud ngaleungitkeun julid hayang teh ngagosipkeun tatangga teh cing cirining hese iri dengki teh jalmi ieu mah modal meser sawarga Allah anu awis teh ku naon ngicalkeun rasa hasud iri dengki tina hatena kitu eta amal istimewana amal berkualitasna aya sahabat nu sanes nu dijangjikeun sawarga teh tiasa naon tiasa meser sawarga teh kumargi tiap enjing-enjing anjeunna ngadua mugia Allah mugia salira ngahapunten jalmi anu tos dolim ka abdi atanapi jalmi anu bade dolim ka abdi dina enjing-enjing ayeuna abdi ngahapunten jalmi-jalmi anu dolim ka abdi ku modal kitu hungkul eta di payunan Allah amal berkualitas tiasa meser sawarga Allah anu awis janten maksa teh Allah mah henteu matok harga tiasa amal naon wae dijantenkeun tiket urang tiasa meser sawarga Allah anu awis mung eta amal anu berkualitas amal anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala patarosan kana diri sewang-sewang atuh amal istimewa naon amal berkualitas naon anu tiasa ngalebatkeun urang anu tiasa nyababkeun urang meser sawarga Allah anu awis eta gitu kinten-kinten amal naon Bu Pak barudak eta mah emut taneun we sewang-sewang mudah-mudahan urang ku ruang riung kieu soson-soson tolabul ilmu mudah-mudahan nyaeta janten amal istimewa orang anu berkualitas di payunan Allah Subhanahu wa taala tiasa nyorang tiasa janten urang gaduh tiket kanggo meser sawarga Allah anu awis gitu. Eta mah mukadimah Bu, omongan mukadimahna panjang teuing. Janten bade kana surat Al-Asr nage
nya seberapa menit deui itu 7 menit deui atuh urang ngarekap we salami urang ngabah surat al-asr teh pami telepat nu kahiji urang teh tos ngawahas surat al-asr teh dianggap sangat penting ku para sahabat saking ku pentingna emot keneh teu Bu Pak dijantenkeun kebiasaan ritual ku para sahabat punten kebiasaan sanes dina bag-bagan ibadah tapi kanggo ngemutan para sahabat kana rajulani min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam idal taqoya lam yaftariqo hatta yaqra haduma alal akhir wal asri innal insana lafi khusr. Pami dua sahabat patepang saur Abu Madinah Ad-Darimi, pami dua sahabat patepang di jalan moal wara papisah kajabi salah sahijina ngaoskeun surat al-asr kanu sanes. Janten dijantenkeun kebiasaan mun teh mah riungan urang tong wara ditutup majelis teh tong wara pisah urang jeung anjeun ka iwalti sate acan dibacakeun surat al-asr kakara we pisah summa yusallimu ahaduhuma alal akhir kakara we salam perpisahan ieu teh nuduhkeun sanes al-asr teh surat anu ngagaduhan padilah ciga surat al-mulk ciga ciga ayat kursi lam yakun ala sabilit tabaruk saur Syekh Salman Al-Audah da hadis-hadis ngeunaan padilah surat al-asr mah sadayana saur para ahli hadis sadayana dhaif teu tiasa diamalkeun maka maksudna naon saur Syekh Salman Al-Audah mah saking makna surat al-asr teh kacida pentingna dugikeun ka saur Imam Asy-Syafi'i mah innaha suratun laulam yanzil ilan nasi illahiya lakafatum pami Al-Qur'an teh ngan saukur eusina surat al-asr hungkul pasti bakal cukup eta ngabereskeun masalah manusia dugikeun ka kituna berarti saking ku pentingna nadaburan surat al-asr versi para sahabat ari versi urang surat al-asr penting tebu Pak penting supados salatna gancang kusabab surat al-asr al pondoku min aksori suaril Quran termasuk tilu surat anu pang pendekna dina Al-Quran al-asr an-nasr sareng al-kausar tilu ayat tata urang kamari-kamari tes nu ngadiskusikeun eta terus ngadiskusikeun makna al-asr anu mana dipikat terang ku urang wal asri teh hartosna demi masa demi waktu tapi naha Allah ngagambarkeun waktuna ku kecap al-asr padahal asal arti al-asr teh naon meres berarti nuju menitik tekan kanaon Allah bet ngagambarkeun waktu ku al-asr anu asal artina teh meres anu asal artina teh ngejus gitu nya cindek nama ringkes nama tos dibahas panjang lebar ringkes nama pami waktu urang hoyong bernilai hoyong disebut al-asr maka urang kedah pinter meres mana anu manfaat keur urang dina hirup urang dina waktu urang dina umur urang mana anu matak ngadoreksakeun ka urang mana anu matak teu mangpaat lir ibarat hiji jalma meres jeruk ngameh naon ngameh kaala saripatina ngameh teu kudu pagaliwota naon bibir teh jeung misahkeun siki jerukna misahkeun rambat jerukna misahkeun kulit jerukna ari tos diperes mah urang kantun ngaleueut anu pinuh ku protein pinuh ku vitamin tah pami urang tiasa meres waktu urang tiasa milah-milah mana nu pinuh ku vitamin mana nu pinuh ku manfaat mana nu bakal ngadoreksakeun urang eta urang waktu urang bakal disebut al-asr ibu bapak terang teu naon lauk pugu
nyonya pap barudak terang eta teh pan ikan beracun Bu. Tapi di Jepang mah dijualan dijantenkeun tuangan. Tapi pami kokina teu tiasa teu apal teknik ngabesetna sabaraha senti kedah ngabesetna teu tiasa diical. Lamun teh mah lauk mah empeduna bucat sadayana bakal pahit. Tah lauk naon eta teh disebutna anu lamun dicabak teh jadi ngaageungan gitu nyonya pap we lah gitunya dina SpongeBob mah naon pami teu tiasa ngabesetna moal tiasa dituang. Tah lir ibarat urang teh kana waktu urang teh tiasa ngabeset, tiasa milah, tiasa meres. Mana nu mangpaat kanggo urang? Mangpaatna jangka panjang dugikeun ka akhirat, mana anu bakal ngadoreksakeun urang, mana anu teu diperlukeun ku urang. Maka pami urang tiasa kitu insyaallah waktu urang disebat al-asr gitu. Kantun weh peresana Bu Pak. Urang bade meres jeruk nganggo peresan paragi ngayak naon ngayak keusik kinten-kinten kaperes moal eta jeruk. Moal lah urang bade ngayak keusik nganggo peresan jeruk kinten-kinten heubeul atuh kitu. Matakan peresana kade peresan naon anu ngamatakeun urang tiasa milah oh iya mangpaat keur urang oh iya teu mangpaat keur urang. Omat peresana nganggo Al-Qur'an sareng al-hadis. Secara duniawi misalkeun teh Bu riba mangpaat teu. Secara duniawi riba mangpaat teu. Atuh keur nu ngaribakeun mah eta teh mangpaat ageung. Misalkan orang bade ngaribakeun ye bade ngarentenkeun. Pami urang emot kana konsepan al-asr nu nembe disaring heula tah cik dina Al-Qur'an ari riba teh mangpaat atanapi henteu doraka atanapi berpahala. Pami disaring naku Al-Qur'an maka urang moal jadi eta ngaribakeun teh. Maka kumaha saringana ke lamun saringana bag-bagan duniawi pasti mangpaat jeung teu mangpaat teh kumaha persepsi hawa nafsu manehna gitu. Cindak nama kamari teh naon ngabahas perkawis eta. Kawit nama bade ngabahas pan al-asr teh tafsirana aya 4 nu kamari tos kabahas. Nu hiji nafsirkeun tafsirana teh ad-dahru az-zamanu ditafsirkeun waktu secara umum. Nu kadua al-asri teh akhirun nahar tungtung berang dina hartos waktu sore engke konsekuensi nafsirkeun benten deui. Nu katilu sholatul asri wal asri teh ditafsirkeun salat asar berarti eta mah titik tekana lebih ke Allah teh ngaisyaratkeun urang kedah merhatoskeun waktu asar tong nepikeun ka labas tong nepikeun ka ngahare-harekeun waktu asar saking ku istimewana. Berarti eta mah khususon waktu asar. Nu tadi mah nu kahiji umum waktu sadayana, nu kadua dihususkeun waktu sore unggul, nu katilu langkung khusus deui salat asar, nu kaopat mah fatrotun minaz zaman. Ngobrolkeun satu masa. Mung hapunten nembe muqaddimahna panjang teuing bertele-tele ngabudah teu puguh gitu. Janten we ngabahas surat al-asr mung sakitu kabujengna ngan ngarekap hungkul naon ngareview bahasan-bahasan anu kantos dibahas ku urang sadayana. Sakali dia hapunten nu kasuhun tina sagala rupi kalepatana. Alhamdulillah wallahul muwaffiq wallahu a'lam bisawab. Sata acan papisah bade ngaoskeun surat al-asr. Engke we eta mah sewang-sewangnya Ibu Bapak. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.